Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng Sunda pang Brahmana. Di dieu abdi sareng Japri Channel bade neraskeun hasa dongeng nu katuna kamari carios nyambung anu judulna nyaeta Cerik Batin Nu Nagih Pati, karangan Bapak Nasuha Mupis. Mun telepat mah dongeng kamari teh dugi nalika para rombongan mahasiswa sareng nu sanesna sareng tukang ojek menuju ngadahar bekalnya. Upami telepat insyaallah ku abdi bade di uwihan deui sababaraha kalimat sabados sarita nyambung. Teras Abah Nasuha nitip salam kangge para wargi sadayananya. Mudah-mudahan anu ngirangkeun ieu carita karya Abah Nasuha Mupis sing ditambihan rezekina, sing sarehat, sing garaduh artos sing garaduh artos sareng haputeunnya bida aya nu kasebat nami daerah atau napi nu sanesna lah nyuhunkeun dihapunten ku pargi da ieu mah karangannya ai karangan teh akan teu aya buktosna. Teras pilih aya anu bade ngiringan potoran dipajang kantun lewat banyak dina nomor WA di 0819 0535 4249. Mangga urang teraskeun dongengna wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Aya sababaraha kalimat anu ku abdi bade diwangsulan deui nya. Ya sudah, kita istirahat sebentar. Silahkan yang bawa persediaan air minum dan makanan ringannya, barangkali mau dimakan. Pak Sudirja marentahkeun ka mahasiswana teu talangke kabehana oge ngadahar bekal kadaharan, malah tukang ojek-ojek oge bareng ngayung ngadahar bekal jeung kaopat mahasiswa. Para wargi kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sabudeureun madhab geus mulai lalaunan poek. Sabangsan sasatuan anu liar ti peuting geus mulai rame mapag wanci sareupna nu sagadeng deui manjing kana wanci peuting. Anas jeung pada baturna masih ngaryung dina dataran ngeureuhkeun kacape. Kita salat di mana, Pak? Kadenge topik nanya ke Pak Sudirja. Berjung nangtung Pak Sudirja ngulang ditanya ku topik kitu teh. Bubuhan manehna oge teu apal. Untung tukang ojek geuwat ngajawab. Di depan saja, Pak. Sekitar 2 kilo ada kampung kecil. Kita salat maghrib di sana saja. Tembalna berjung nangtung celak kana motor tuluy motorna diselah deui. Oh, ya udah. Kalau begitu tadinya hampir bingung, cek Pak Sudirja nyarios kana sanesna. Nah, lembur teh bet saperti kieu jalanna. Jeung ngalewatan nu gereuman pisan ih. Seber saya mah. Cek Anas bari pimilueun nangtung.
kojengkang ngadeketan motorna nu tadi ditumpakan. Gimana kamu no? Enggak apa-apa. Ayo kita lanjutkan lagi, tanya Anas ke Pujiono nuti tadi masih katingali sungar sengir siga nama nahan nyeri. Jung Pujiono tenang tung bangun asa-asa. Ganas nggak apa-apa, nya kaki doang. Di bagian betis sakit, mudah-mudahan nanti juga sembuh, ndak terasa lagi, tembal Pujiono. Para wargi anu mulia anu sami-sami nganaukeun dongeng. Karek oge motor diselah krobas. Cenah kadenge sarapak krobas ti tonggoheun rombongan atuh puguh we para wargi sadayana. Rombongan kaget luar biasa, hampir motor nu dicemplakan ku Pasudirja mah hampir rubuh deui. Dareuwas meureunannya. Pas aya ditonggoheun maksudna teh pas ditonggoheun manehna aya nu ngorobas. Acan ge acan kareuwas Anas jeung pada baturna leungit. Jleng. Beh ditonggoheun aya nu ngagajleng hampir rek nabrak ka tukang ojek nu tadi bareng jeung Pasudirja. Ngan oroka aya para mitra si tukang ojek rikat ngelok. Keblos. Tuluy jeleng ka nu barala. Naon eta mang? Anas nanya ka tukang ojek nu sarua siga nu reuwas. Siga nama meong leuweung Nas. Waduh gawat. Ai kieu carana mah, jawab tukang ojek rada ngaharewos. Gawat kumaha tuh mang? Tanya Anas deui bangun penasaran pisan. Tukang ojek rada ngaharewos deui ka Anas. Biasana sok aya nu rek nembong Anas. Makhluk nu ngageugeuh di ieu tempat. Upami aya meong lewat. Upami aya meong leuweung lewat. Keur mah ayeuna wayah sareupna pisan deui. Oh, gitunya. Atuh urang bacaan we mang sabisa-bisa. Muhun Mas. Dari urang dieu nu remen ngalewatan jalan dieu mah jarang pisan anu wani wayah sareupna kieu teh. Cek tukang ojek tuluy ngarenghap panjang bari pokna. Tah engke dipayun urang ngalewatan jalan rada mudun saeutik. Kencangna aya tangkal kawung ngajajar opat. Di dinya teh sok aya nu naon ngaranna teh? Sok aya nu ngajirim awewe, kadang aki-aki, kadang oray. Tapi puntet Mas, oraynana teh. Astagfirullahalazim. Anas istighfar ngadadak bulu puduk da muriding. Ari ngadenge kitu mah asa kakaraeun Anas nyang hareupan kaayaan anu model kitu mah. Hayu atuh urang lanjutkeun perjalanan bising kaburu poek. Ajak tukang ojek kepada baturna teu talangke nuliana pada nyelah motorna gerung-gerung disada tararik pisan. Nah atuh para wargi acan oge motor laju kadenge sora angin ngegelebug. Seor angin ngegelebug pohara gedena ngagoyangkeun nang daunan anu di sekitar eta. Komo jinta mah para wargi sadaya ngayak-yak bakating kusieun tuur nang roncod ting kurosakna sodadang daunan bener-bener batak soak pikeun jalma anu borangan mah. Dilebakeun nu keur dipake ngariung kadenge ngaguruh
suara walungan. Padahal mah harita teh keur usum katiga ngan aneh. Kadengena ku sararea bet siga suara curug nu ngaguru. Cerit-cerit keur kitu teh kadenge suara nu ngajerit ngan teu puguh di mana sorana. Sakapeung digirangeun nu ngariung, sakapeung diblokirkeun Anas jeung pada baturna. Nyaan para wagi sadayana mun kaayaan caang mah katingali pisan parias eta beungeut anu aya di darinya teh. Ngan untung Pak Sudirja bubuhan ngaranna ge dosennya dina kaayaan saperti kitu teh anjeunna ge neger-neger maneh pok nyarita suantana tarik pisan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ayo kita lanjutkan perjalanannya. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ayo mang kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir nu lainna bareng ngucapkeun bismillah. Geus kitu mah cep suara nu tadi ngaguruh teh ngadadak cempe. Ngaso heula para wagi, ngaso heula sakdapnya. Ngaso capek gini ai ka dongeng teh nya. Mangga ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangkeun dongeng. Malahan angin nu tadi ngagelebu ge ngadadak eureun diganti ku ngahili warna angin sareupna. Manjing ka peuting bring sararang arindit deui ngidulkeun nyorang jalan taneuh nu rada nanjak. Anas jeung pada baturna mani parageuh geumbing ka tukang ojek siga nu sieun naker. Para wargi kaum dangu anu sami-sami ngadangkeun ieu dongeng. Teu sawatara lila srog rombongan teh nepi ka pudunan. Para wargi kaum dangu anu sami-sami ngadangkeun ieu dongeng. Teu sawatara lila srog rombongan teh nepi ka padukuhan. Kabeneran di sisi jalan aya masjid leutik. Pak Sudirja mere aba-aba rombonganana sina eureun ngalaksanakeun salat maghrib. Sok sanajan waktu maghrib teh sigana mah geus beak lah kitu kulantaran geus peuting teuing lah kitu. Rengse salat maghrib teu talangke deui rombongan ngalanjutkeun perjalananna ngajugjug ka anu dituju. Menurut cek tukang ojek aya meureun kana 10 menitan deui mah eta oge lamun jalanna teu leueur di palebah pasawahan caket kebon awi anu ngajajar tonggoheun jalan. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangkeun ieu dongeng. Nya ari dikereuyeun mah akhirna nepi ka hiji mumungang reg rombongan anu dipingpin ku Pak Sudirja teh areureun breh katingali ti kajauhan sinar lampu neon ting karelip nandakeun tempat anu rek dituju sakedeung deui nepi. Waktosna kabujeng sae para mitra. Insyaallah kanjing dilanjutkeun deui nya dongengna bagian ka sabaraha nya? Ka-7 pangitu nya. Ka-7. Ayeuna teh bagian ka-6.
Insya Allah ke anjing diteraskan di bagian ke-7. Hapuntennya bilih aya kelepatan atau api dina cara penyampaian rada kidang raos, maklum nuju diajar itu. Mangga sapunya pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun mangga per mios.